saha melak tangkal tinte? Panjang lalakona nih. Aya 3 tahun ka tukang mah. Harita bapak boga penyakit kolesterol. Jadi kolesterolna kanceuh bae, geus cager kanceuh deui. Aya nu ngabejaan cenah kudu minum teh daun tin. Nya harita teh meunang ti babaturan bapak. Isuk sore yang minuman teh daun tin. Alhamdulillah dengan aya 2 mingguan lah kolesterol bapak karasa leungit nya. Bapak cager sakumaha biasa. Ku sabab ngerasa manfaatna bapak jadi hayang melak tangkal tin. Nya harita bapak nyiar. Jadi kenging bibit teh di Jakarta harita online nya. Inget kene bapak bibit nate paritas Green Jordan anu nepi ka ayeuna dipasang di Gapura Payun tangkana tos agung ping-ping katanya tos 3 tahunan. Jadi kira-kira 3 tahun ka tukang lah bapak mimiti resep pelak kana tangkal tin eta. Paming manfaat daun tinte naon wae emang Pak? Tin mah manfaatnya daunna nya buahna nya getahna, tapi ka getah-getahna ge manfaat. Pan katelahna ge buah surga, moal pati-pati katelah buah surga aya dina Qur'ana, jadi salah sahiji surat dina Al-Qur'an, namun teu manfaatna. Eta teh anu nyiar daun tin ka bapak nya ti mana-mana. Teh areana penyakit kolesterol, jantung, nya diabetes, batu ginjal. Seueur anu damang alhamdulillah ku ngonsumsi teh daun tin. Teh daun tin. Jadi memang teh daun tin teh manfaatna pikeun ngalancarkeun peredaran darah nya. Oge miceun toksin-toksin nu aya dina awak urang. Eta manfaat daunna nya. Buahna komo buahna mah raos pisan. Raos pisannya rupa-rupa tin nu aya di bapak di Tintani Garden nya sadayana ge raos, amis, legit, pokona maknyos we. Lamun aya anu ngaraosan tin nyebatkeun teu raos, teu normal eta mah raos. Getahnya raos pisan. Cobi we engke ku bapak di cana ka kebonnya kumaha rasa tin. Jeung manfaat-manfaat sejenna eta utamana buah nya sagedengeun ti raos kandungan seratna oge tinggi kan kalsium nage langkung seueur batan kandungan kalsium nu aya dina susu terang saja dina malih kan dijantenkeun obat herbal gitunya eta khusus kanggo dikonsumsi ku pasien-pasien perawatan tertentu anu diobatanana nya dilandunganana secara herbal gitu. Buahna buah tin pangaosna ge lumayan kan buah tin rata-rata 200 dugi ka 250.000 teu turun-turun teh. Komo sababaraha jenis tin mah nu tangtu hargana aya nu nepi ka 800.000 sakilo eta teh. Nu sakilo. Jadi memang melak buah tin mah lamun bisa urang ngurusna leukeun insyaallah nya secara bisnis menguntungkan. Oh, pami jenis-jenis tangkal tinte seueur Pak? Seueur tin teh nya asana bapak ge apana teh tin teh hiji we tangkal tin. Sing horeng tangkal tin teh aya ratusan tangkal tin. Aya anu nyam tin anu warnana hejo buahna teh, aya anu koneng, aya anu warna bulao, aya anu warna berem ya anu kayas. Tapi ka aya nu warnana ganola oge nya rupi-rupi. Sareng namina ge rupi-rupi margi tin teh sing horeng aya di sabanagara. Sok sanajan asalna ti mana cenah Asia Barat, di negara Timur Tengah, tapi ayeuna mah kusabab manfaatna gede, manfaatna seueur, kita dibudidayakeun di mana-mana.
nya. Jadi nu aya di kebun tinta nige eta ti sababaraha negara, aya nu ti Prancis, aya nu ti Spanyol, aya nu ti Itali, aya nu ti Amerika, aya nu ti Amerika Latin nya, aya nu ti Brazil nya, aya anu ti Swiss oge ti Eropa nya, aya nu ti Arab oge, aya nu ti sababaraha negara Asia sanesna nya. Eta kenging kultur jaringan jantan dihibridkeun. Jadi tiap tahun aya jenis nu anyar gitunya eta tinte. Di Tintani Garden aya langkung ti 150 jenis eta di kebun teh. Di Tintani Garden. Oh, aya 150 jenis tin gitunya. Eta mah kanggo koleksi bapak we di Tintani Garden. Tapi anu diseueurkeun mah mung sababaraha jenis nu dianggap paling cocok, teu sadayana cocok tin dibudidayakeun. Mung jenis-jenis nu tangtu wae nu cocok dibudidayakeun di urang nya. Jeung salaresna tin teh gampil pisan dibudidayakeun di Indonesia. Ya, asal tong kahujanan we tin, mun kahujanan tos muruluk teh si nage si buahna oge. Ya, asal. Tapi lamun halodo kawas kieu mah buahna teh laleubeut gitu, harus teu muruluk. Sabenerna tin teu mengenal musim. Ngan lamun kahujanan muruluk daunna oge nya. Buahna oge ku panyakit. Jadi mungeun kahujanan daun tin mah. Tayana halodo. Kudu halodo. Ya. Kituna miara tin mah kudu make greenhouse, di halangan make plastik luhurna gitu nya. Supaya henteu kahujanan. Eta neng jeung seueur di dieu jenisna. Bapak kenging teu abdi sareng rerencangan ngarosan buah tin. Kenging neng. Kayak ku bapak di sana ka kebun nu caket we nya anu palih dieu nu caket saung. Kawasan nuju panas. Di dieu aya jenis aya brown turki, aya brown turki teh. Brown coklatnya, coklat di Turki, brown Turki aya purple Jordan, purple teh ganola Jordan, ti Yordania ieu warnana. Terus aya oge Excel mah ti Amerika. Ieu warnana mun asa koneng, koneng umyang, tapi rasana amis pisan. Sugan aya nu asak keneh ke ku bapak dipangalakeun. Aya nu pangageng-agengna ieu bentukna nya. Eta nya eta ti Prancis, arana Piolhong d'Europe. Piolhong d'Europe. Pan radang ngorong. Piolhong d'Europe. Prancis eta aya ke ku bapak ditinggal. Mudah-mudahan aya nu tos asak. Terus aya oge jenis Golden Riverside. Jadi warnana koneng mun geus asakna biasana ti Eropanya. Ya aya Pico Oro belang, aya oge di dieu Parasal Rimada, aya Martinez Rimada, aya oge Citurara nya, aya oge Pasquela seueur paling gitunya sareng anu sanes-sanesna. Aya urang ayeuna mah ka kebon. Neng hayu urang ka kebon sareng hayu. Yuk. Tah ieu neng jenis brown turki teh. Tuh nya leubeut. Aya nu tos bade asak ieu. Ieu mah karek 70% lah nya. Brown turki, ieu jenis brown turki wungkul. Tah ieu brown turki nya. Brown turki mah lebeut kieu gagayotan kawas rambutan nya. Tuh ieu brown turki. Kayak ku bapak dipangalakeun nu asakna nya. Tah ieu Excel teh nya, Excel ieu geus tere asak koneng tuh nya. Tuh koneng, warnana koneng pisan ieu teh. Itu amis, tapi da can asak ieu mah nya, kayak urang milarian nu asak. Teu pati gede ukuran nama, tapi rasana amis pisan ya Excelnya tuh. Ieu. Luhurna ge leubeut Excel mah. Nah, leubeut gitu. Ieu Excel. Tah, ieu jenis Golden Riverside teh. Nya ngan can arasaknya tuh kuatkeun ka mekplek buahna oge. Tuh, ieu dahan ieu ge sarua. Mekplek ieu Golden Riverside, ieu buah darahnya munggaran. Tangkal nu ageungna aya di kebun palih ditu nya.
Kayak orang mana we nu asak gitu orang mesti. Tah anu ieu neng, ieu jenisna Purple Jordan. Nya anu warna ganola. Ganola teh ya, tapi da ayeuna mah parentil keneh. Jadi warnana ge hejo keneh tuh. We mek tinggal. Handap kaluhur teh pinu ku buah. Ieu mah tuh. Sebutna Purple Jordan nya. Jadi teh Jordan. Tah ieu jenis nu panggedena teh ieu yang disebut Pierrong the Rope teh. Badag terus ngabelek nya. Ieu krek kusabab loba disiram ieu teh ku si Ujang. Disiram da buahna nya. Tin mah ulah loba disiram buahna sabab mungkin bakal krek awas kieu. Tah ieu Pierrong the Rope. Ieu tos 70% asakna. Ieu lamun ditimbang hijina bisa nepi ka 100 gram nya. Jadi sakilo teh Pierrong the Rope mah paling 10 bahkan bisa 8 siki nya. Jadi balede ukuranana kawas kieu Pierrong the Rope. Tah ieu jenis BNR Barnisot Negra Rimada. Tah ieu mah kasupna barang antiknya. Belangnya Belang ieu mah tuh belang. Kan hanjaka nu asakna kamari geus dipanen nya ditangka itu. Tah ieu mah anu kasup harga mahal teh aneh tadi ku Bapak disebutkeun. Nya mah buahna ge kusabab antik, kasupna kana hobis ieu mah. hobi. Buahna ge enak legit lembut ieu tanya. Tah neng lamun ieu jenis marot. Keur diri Bapak mah tina rupa-rupa jenis tin nu aya di kebun ieu cek Bapak mah marot juarana. Enak. Amis. Ieu teh sanajan hejo nya asakna ge hejo kulitna mah. Koneng saeutik lah sa heab tapi jerona euceuy beureum. Jeung rasana ge meuni amis selegit kawas ketan ieu mun biasa. Ieu marot. Hargana ge istimewa. Teu harga pasaran buahna oge. Pon kitu deui bibitna nya marot. Nya di dieu seueur terus dibudidayakeun marot. Terus bibitna tos seueur di dieu. Permintaan bibit marot oge seueur pisan alhamdulillah gitunya. Margi kualitasna marot memang luar biasa sih. Tah ieu mah jenisna Ponte Tresa. Nya Ponte Tresa Love Tree. Nah, lob paipna can parentilan. Ya Love Tree ya Ponte Tresa ya ngabekeh kieu ngabelekeh kieu. Sabab memang disiramna tapi ka buah-buahna nu kieu mah teu resepeun disiramnya. Ieu teh loba disiram ku tukang nyiramna jadi ngabelekeh kieu. Geus asak digana urang petiknya. Bosan kita kumaha eta. Enak na, Bo? Amis pisan. Cek bapak ge raos sadaya jenis tin. Sadayana raos eta. Ponte Tresa. Tah jenis Ponte Tresa. Cobi anu sanesna geura. Enak pisan ya, Pak. Koneng. Cobiannya, Pak. Raos pisan ieu, Pak. Amis. Alhamdulillah. Serang seueur mangpaatna ya, serang seueur mangpaatna kanggo kecantikan, kanggo kesehatan, kanggo nutrisi eta. Di buah tin mah kunaon tin awis magi mangpaatna luar biasa. Buah surga anu hirup subur di tanah Nusantara, kasup di tanah Sunda, di Purwakarta. Di Purwakarta, di Tintani Garden. Di Tintani Garden. Enak.